Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadaya patepang dangu deui sareng simkuring Aris dina pidangan dongeng Sunda nya. Anu masih keneh dina lalakon atanapi dongeng anu judulna Di Arah Pati. Tapi nu sapertosku simkuring kamari diumumkeun atanapi didugikeun mitra kumargi lajengan carios Di Arah Pati ieu anu karangan Entang Sumarna teh pribados teu meunahkan kelanjutan anak mitra parantos usaha kaditu ka dieu abdi menakan pribados teh menakan teh di Australia nya di perpustakaan Australia nanging teu tiasa dipeser mitra. Pribados kedah ke Australia atanapi janten warga negara Australia. Waduh rada sesah pami kitu mah. Janten ku pribados nyana keputusan yen supados si carios ieu teh teu ngabuntut bangkong janten aya lanjutanana janten aya tamatna. Nah jabados teh nyungkeun bantosan ye ka pun rayi pribadi pun rayi pisan nya. Nyaeta Teh Siti Nur supados tiasa ngalajengkeun ku persina gitu tah. Kalayan tangtosna masih keneh henteu naon namina teh henteu sakedik oge maksad awon gitu nya. Masih keneh tribut ka pangarsana pengarang aslina nyaeta pangarsa Entang Sumarna. Mudah-mudahan mitra sadayana teu kuciwa mitra nya marginya tadi teh geuning mung sapotong mah pamang ngabuntut bangkong urang lajengkeun deui ku versi ti Teh Siti Nur. Tah kitu nya mitranya. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun wae ieu dongeng Di Arah Pati. Isu keneh mangsa kabut can pegat di tungtung walungan. Jalma-jalma di lembur paminggir geus mimiti ngagonjak panganten anyar. Nu nembe kamari walimahan. Komo deui eta panganten anyar teh siga nu kakararengse nyang hareupan berang asmara sapeupeting. Raraina teu nenjokeun ka bunga ngan aya leungitna tanaga dina raraina. Eleuh abongnya panganten anyar katinggalna mah sawawengi tayana tayanu kulem ieu mah. Cek tetangga Mama Haji nempo panon dua panganten anyar nu lir ibarat situ nu katingcakan halimun caleuy beakeun tanaga. Tapi eta sirah kunaon Kang Sueb bet diperban? Pokna deui Sueb teu nemalan, hatena masih keneh nafsu. Nu nemalan teh kalah tatanggana nu lian. Sigana mah hareupeut teuing keneh geulis ieu mah. Tatangga nu sakur aya harita cing celeukeut. Sueb ukur nyengir. Bari jeung dina batinna mah masih medenghal sabab nafsu can kasorang. Engal atuh Nyai, rencangan Jang Sueb ka rumah sakit itu. Cek ibuna engkom nempo budakna kalah hare-hare. Nyawang kamega nu silih udang. Engkau mah moal ngiring, Bu. Salira teu asa teu raraos ieu teh. Cek engkom bari nyurupkeun sora, nyumputkeun rasa nu teu kabandungan ku kecap. Nya sakentenan atuh urang parios yuk. Bok ibuna bari ngabedol leungeun engkom. Teu kedah Ibu. Palingan oge lebet angin ieu mah. Cek engkom beungeutna ngabalieur mangsa Sueb ngareret ka manehna. Engal kom, geura rencangan. Kapan Sueb teh geus janten salaki engkom? Moal hade, cidra kitu mangkat nyalira. Cek Mama Haji anu karek bijil ti jero imah. Komariah tungkul, manehna teu bisa nembal parentah ti Mama Haji. Mohon Mama, engkom bade dangdan heula atuh sakedap. Cek Komariah bari ngaleos ka jero imah.
Komariah, Sueb jeung ibuna arinit make opletna Sueb ka rumah sakit. Teu kacatur di jalana. Saparantosna dipariksa ku dokter, ibuna Komariah sasaur. Kumaha saur dokter Tejang? Sakinten Bu, saur dokter mah mung rahet, mung dipawarang rajin digentos perban sareng nuang obat supados teu infeksi saur nama. Temal Sueb bari ngareret ka Engkom. Tapi Engkom masih ganu teu kagagas ku obrolan marenehna teh. Bring deui marenehna balik ka lembur. Samemeh nepi ka batas desa deket walungan katempo sababaraha jalma ngarumpul bari gujrut. Aya naon, Mang? Eta Kang, aya nu mendakan koper di sisi walungan. Sapertosna mah aya nu kacandak palid. Tembal salah sahiji jalma. Beu ambeuh. Nah saha Jang? Warga lemur urang atanapi sanes eta teh. Taros Bu Haji. Muhun sapertosna mah Bu Haji. Saur tukang beca manu ngalangkung kamari kantos nganterkeun pamuda lemur urang. Tapi kecegat ku walimahan di bumi Bu Haji nyata. Jentre eta warga. Deg, hate Engkom bet ngadadak ratu. Ras inget ka Ahmad nu janji rek datang poe Jumaah pas sore. Moal, kapanan Kang Ahmad mah janjina ge bade dongkap dinten ieu pas sore. Gerentes Komariah dina hatena. Dina wanci manehna keur ngalamunan Ahmad, awewe nu geus rada kolot meusan nyuruntul ka hareupeun Komariah. Panonna mencerong bari ramo tutunjuk. Maneh Engkom, gara-gara maneh sulaya ka anak urang. Aya anak urang teu puguh kumaha bejana. Di mana waragana? Awak Komariah langsung ngeleper, nempo nu nyarekan manehna. Lain ku sieun atawa amek, tapi ku kanyataan yen anu digujrudkeun palid teh teu salah deui nyata Ahmad. Nuku manehna dipika sono tur dipika melang. Leng tetempoan Komariah asa caria, hatena teu narima. Masih keneh nyangsikeun yen nu ti gebrus kawalungan teh papacanganana. Lain bohong, moal mungkin eta Kang Ahmad. Pokna jero hate. Awak Neng Engkom ngoleang. Mun teu ditewak ku Sueb mah geus pasti ngudupruk ka jalan. Kang Ahmad, cek Engkom samemeh manehna teu eling. Brai beunta. Neng Engkom geus aya di kamarna. Keur diurutan ku ibuna. Barang ret Neng Engkom ka juru kamar, nempo Sueb keur diuk bari melong. Reup geuneuk beungeut Neng Engkom mani euceuy, hatena ngagegedeg beungeut burahay, matana buncelik nempo Sueb. Astagfirullah, Nyai. Istighfar, Nyai. Amana, ngalan ka dieu amana. Cek Ibu Haji nempo anakna hudang-hudang juga ngabuncelik. Hate manehna ngageremet, tapi teu boga daya. Dina jero hate Neng Engkom ngaku, salah manehna oge, teu nyaring heula cai samemeh diinum. Lamun seug harita manehna nungguan heula Ahmad balik, nanyakeun heula ka Ahmad atawa sahawai anu ngartieun, meureun kiwari manehna teh geus senang suka-suka bakal rumah tangga jeung lelaki nu dipika cinta. Kunaon ibuna? Tanya Mama Haji semureuwas. Tingali ieu budak urang amakna, ti barang bentak jugjug buncelik kitu. Temal Bu Haji bari dareureupeur. Engkom, Nyai, kunaon atuh putra amak teh ieu teh? Daros Mama Haji bari ngusapan sirah Neng Engkom. Segruk Neng Engkom ceurik menikahnya nyerian. Kawas nu pegat jantung. Rusak rasa. Mama Haji jeung Bu Haji silih reret tuluy arunggeuk. Jang, ka dieu heula sakedap. Ama bade ngobrol. Cek Mama Haji ka Sueb. Sabenerna mah
sanes Mama Haji aya obrolkeuneun ka Sueb. Tapi Bu Haji anu rek mapatahan Neng Engkom. Maranehna geus nebak kunaon Engkom kawas kitu. Moal salah deui dumeh beja ngeunaan Ahmad. Sanajan geus pada arapaleun yen Ahmad sareng Neng Engkom teh papacangan, teu hade lamun Neng Engkom masih keneh kabeberatan ku Ahmad. Nyai, Ibu ngartos, ya Nyai teh kanyanyerian pedah ngadangu Ahmad teh kacenekanana kacanak palid. Cek Bu Haji bari ngusapan sirah Neng Engkom. Tapi Nyai, kapan Nyai teh tos ditikah ku Jang Sueb? Nyai gaduh kawajiban pikeun ngawula ka Jang Sueb. Boh nage, kapanan si Ahmad nu ngamimitian nganyanyeri Nyai teh? Sulaya nyalingkuh ka awewe sejen. Ngadenge kitu Neng Engkom ceurikna kalah beuki kanyanyerian atuh. Manehna geuwat nyokot kantong nu harita dipake keur neuneun surat. Ibu Haji reuwas nempel Neng Engkom hareupeut. Bari masih keneh ngagenggeik, malah mah bari rada sisimekeun. Neng Engkom nyodorkeun surat nu meunang manggih ti Imah Mistam. Teu Ibu, Kang Ahmad mah teu sulaya. Kang Ahmad dipitnah ku nu ngaranna Sueb sareng Mistam. Foto eta teh hasil karakitan akal licik maranehna pikeun neupu Engkom. Meh naik ditikah ku Mang Sueb. Bu Haji nyandak eta surat bari ngeleper. Barang maca eusina, dara Ibu Haji ngedak pias. Amuing, dadah teuing Jang Ahmad kasep. Ceuk Bu Haji, hatena ngadedenghal. Amana? Gero Bu Haji gura-giru nyamperkeun Haji Japar. Haji Japar nu can lami ge calik di ruang tengah. Nembe bade pedar ka Sueb. Kerung bari nempo Bu Haji norojol ti kamar Engkom. Aya naon Ibu? Kat bubura caki itu. Toros Mah Haji. Ieu gerak, tinggalan heula ieu. Saur Bu Haji, ngasongkeun surat bari ngadelik ka Sueb. Beungeut Sueb bet nyeak nempo kertas nu diasongkeun ku Bu Haji. Asa apal kana eta kertas. Teu walah kaya. Barang dibaca ku Haji Japar lebet serat eta, deg jajantung Mama Haji asa murat. Ninggang salah kanu bener, Ahmad nu disangka nyulaya nyatana teu boga salah. Sueb, nanaonan ieu maksudna? Ceuk Mama Haji bari ngabalangkeun eta surat. Rap, ku Sueb gerak dibaca eta surat, manehna ngagebeg. Bisa-bisana eta surat aya di dinya. Punten ama, simkuring deh. Sueb teu bisa ngelak. Yen manehna nu tos ngakalan kulawarga Mama Haji meh tiasa nikah jeung Engkom. Wani-wani na ngabobodo ka kulawarga kami Haji Japar. Rarai Mama Haji meni euceuy nahan ka amek. Sueb api-api sedih. Tapi sabenerna mah manehna geus nyimpen taktik. Lamun eta foto kanyahoan meunang ngarakit. Ampun Mama, ampun. Sim kuring teh kapaksa. Bakating kapelet ku Neng Engkom. Tok Sueb. Mama Haji sareng istrina teu nemalan. Hatena masih keneh ngadedenghal. Sim kuring kitu sote upami teu didenan mah rela manah ninggalkeun Neng Engkom. Ceuk Sueb cari nakdak. Tapi ama, kumaha saur batur, Neng Engkom lemege walimahan kamari, terus bade pepegatan. Sareng deui kapan Ahmad ge gujrudna duka kumaha kabarna. Mangga teh teuing, dupi Ahmad tega mah ka Neng Engkom ngararana ngantosan nu teu tangtos. Mama Haji ngabedol baju Sueb bari melotot. Renghap ranyug nahan ka amek. Tapi bari mikir, kecap nu dipedar ku Sueb deh aya benerna. Mama Haji nyurungkeun awak Sueb nepi ka neungar ka Sueb tireunteut kana kursi. Mama Haji ngaleos ka kamar Neng Engkom. Teu basa teu carita. Dituturkeun ku Bu Haji anu ngagiler nepo Sueb semu geuleuh. Di kamar Neng Engkom nu masih keneh cari nakdak bari netep foto Ahmad nu kungsi disumputkeun barang manehna walimahan jeung Sueb
ngusap cisoca tinu pipina barang ama sareng ibuna nyamperkeun teras calik dina sisi ranjang. Engkom, Nyai, hampura ama. Teu asak pikir jadi ngalaworahkeun ka engkom. Pok Mama Haji bari ngusapaan buk engkom. Kom, margi Nyai kabujeng di tika Sueb ayeuna mah. Moal hade lamun terasu pegatan. Kapanan padahal nembe kamari walimahan. Delik panoneng engkom muncereng. Cirambai maseuhan deui pipina. Tapi sanajan kitu manehna teu bisa kukumaha. Jeung kecap ama-na oge teu salah. Engkom kaburu nikah jeung Sueb. Lamun nepi ka pepegatan harita keneh, mana teuing meureun teu gujrud sapaminggir. Sanajan judulna katipu, oge jalma meureun bakal nuduh amana teh atah sasar atawa babari dibobodo ku batur. Sareng deui nu dipiharep ku Neng Engkom nu tiasa ngajait manehna duka bakal mulang, duka tos mulang kanu kawasa. Neng Engkom mah ukur tiasa pasrah kanu nasib. Sanajan hatena mah teu kedah ditebak deui asa ditiiran ku eueuh. Mangga Mama. Nanging engkom nuhungkeun hiji syarat. Engkom neme sanggem ngalayanan Sueb. Upami dugi ka 40 dinten. Kang Ahmad teu aya keneh laratanana. Cek engkom sorana rada serak. Ku Mama Haji eta syarat dibejakeun ka Sueb. Sanajan rada geremet. Sueb ukur bisanya tujuan. Keun, engke geus 40 poe. Aing puas-puaskeun ieu nafsu ka si Neng Engkom. Cek Sueb na jero hatena. Yakin yen Ahmad teh moal mungkin salamet basa ti gebrus peuting harita. Nya ti harita Sueb masih cicing di Haji Japar. Meh teu katembong yen maranehna sanajan geus jadi salaki pamajikan tapi can kungsi sakamar paduduaan. Saminggu ti gujrudna Ahmad Palid can aya keneh kabar di mana jeung kumaha kaayaan Ahmad. Nah bener Ahmad malidkeun maneh dumeh ningali Neng Engkom ditikah ku batur atawa init duka ka mana. Salila janji 40 poe Sueb teu cicingeun. Manehna terus usaha pikeun meuli hate Neng Engkom sareng kulawargana. Assalamualaikum, Mama, Ibu. Cek Sueb leungeunna rimil ku keresek. Eusina rupa-rupa kadaharan jeung anggoan. Eleuh tawaleh nyangking ari jang Sueb unggal uih teh ti mamana teh. Cek Bu Haji semu bunga. Sababarha poe kamari imah Bu Haji kungsi beda budi ka Sueb dumeh surat ka Sueb kamis tamtea. Dumeh surat Sueb kamis tamtea. Tapi tos 2 poe ieu manehna maliknya da Sueb bisaan meuli hatena. Haji Japar mah ti mimiti oge teu pati nempokeun ka keheulna atawa ka nyaahna ka minantuna ieu. Antugna adi dihadian terus mah kari-kari teu ngarasa reungeun komo Sueb sok geus mangmesenkeun manuk nu paling hade keur Mama Haji. Tinggal jinisna anu can kacepeng hatena ku Sueb. Neng Engkom mah masih keneh baluar balieun ngan henteu hungkul dibentur. Bibir Neng Engkom nu ipis teh jebi bari ngabalieung unggal nempo Sueb. Engkang,
upami engkang masih keneh ngumbara di alam dunia, gera mulang Kang. Engkom teu liren-liren ngantosan engkang. Gerentes engkom bari nangadah, ngilikan mega mapai panggung awang-awang. Panon poe nu karek setengah depa, nyaangan golodog Imah Haji Japar nu rame ku manuk nu kerecet. Cahya panon poe nu sami norobos tina jandela imah mitohaneni nu keur ngabunian dua jalmi nu kagebos nafsu. Napas Ahmad reng hapranjuk, warugana asa serseran, hate leutikna hayang ngagabrug ka awak neni anu lenjang. Mangsa pipikiran Ahmad keur beujeuhna uleng, kereteg harewos dina hatena. Lamun diteruskeun terus kapanggih, bakal bisa kumahangan ieu kuring. Keur mah di dieu teh ret batur liuk lain. Jet Ahmad ngejat semuluncat ka jauhan neni. Entong nen, kieu rupi mah sanes nyaah. Tali ngajurumuskeun. Komo neni tos gaduh salaki. Sami wae nitah engkang nyodorkeun sukma. Ahmad ingkah tenungguan panembal neni. Manehna gura-giru balik ka warung Mama Kabul. Bari sababaraha kali ngusapan waruga. Teuing bakal bisa kumahangeun lamun manehna harita nurutkeun nafsu. Eta geuning Kang Ahmad dongkap. Tok salah sahiji awewe nu geus nungguan di warung. Jeung sababaraha urang nu katempo keur narungguan oge. Aduh, hapunten kasadayana, sim kuring aya pasuahan sakedik. Temal Ahmad bari ngusap kesang nu luat leet masihan beungeutna. Jajantung Ahmad masih keneh ratug, tapi manehna teu nempokeun ka hariwang. Ku alatan kajadian jeung neni beurang tadi, pipikiran Ahmad jadi nambah koleng. Ti barang reup magrib, manehna geus gogoleran di kamar nu disadiakeun ku Mama Kabul keur manehna. Netepan ge teu biasana ukur di panggon. Ngomongna ka Mama jeung Bu Suji mah teu geunah awak. Padahal manehna keur mikiran, kumaha lamun aya nu nempueun manehna asup ka imah paduduaan jeung neni. Sanajan ampir ge, tapi pan kuring teh teu ngukupahan neni. Bari lagi apan neni nu ngosrog-ngosrog tapi keretak Ahmad na jero hatena. Loh, tapi kumaha lamun bakat ku hayang ka kuring neni ngomong gitu kieu ka batur. Balik wae kitu ka paminggir. Tapi lamun aing nempon yang engkom jeung batur, kuring cantang tu kuat yang hareupanana. Barang keur ngalamun kitu, kadenge sora nu ngagorowan. Yang Ahmad, ka dieu urang tuang heula. Gero Bu Suji menggatkeun lamunan Ahmad. Ahmad ngorejat, bari gura-giru nyampurkeun Bu Suji. Hatur nuhun Ibu, masih keneh wareg. Temal Ahmad, manehna asa teu nafsu barang dahar. Tong sok kitu Ujang, sing karunya ka Ibu tos mang masakeun, cek Bu Suji. Puguh da katuangan kenge Ibu mah teu raoseun meureun, dumeh kenging masak orang dusun. Sanes kitu Ibu, hapunten sim kuring nuju teu raraos barang tuang. Nah, aku naon atuh? Ditinggal teh Jang Ahmad beki dieu teh asa beki begang. Mama sareng Ibu asa teu raos, bilih kirang tina ngawalaan Ujang. Bok Bu Suji semu sedih. Sanes kitu Ibu, sanes. Sim kuring mung nuju seueur emutan. Kanyah Ibu sareng Mama ditampi pisan ku sim kuring. Malah mah isin abdi teh kumantung ka Mama sareng ka Ibu teh. Pok Ahmad bari ngaranggem leungeun Bu Suji. Atuh pami kitu mah urang tuang hayu, sahuap dua huap mah geura yu lebetan patuangan meh teu lebet angin, cek Bu Suji keukeul. Teu walakaya Ahmad ukur bisa nuturkeun Bu Suji. Teu kagok ka nyaah Bu Suji rejeung Mama Kabul ka manehna teh.
Sisi Ganama tadi isuk manehna teu ngalayanan ni oge masih nempo ka Mama Kabul jeung istrina. Pasti nyoreng aranjeuna lamun sakirana jalma anu dibawa ku Mama Kabul kadon ngarempak pamajikan batur. Hapunten Mama, Ibu, sapertosna mah ti mimiti enjing simkuring teh bade ngiring wae ka kebon ka Mama. Cek Ahmad mangsa marahna tuang. Di kebon mah atuh ngarerebul jang kalalotor. Lebar ke awak ujang anu bersih teh janten ledug. Cek Bu Suji bari nyerengeh. Teu sauyos Ibu, simkuring asa ararisin dirempug wae kumaha noja. Cek Ahmad bari gegeter teu ateu. Kari di bumi wae teu kedah nungguan warung upami isin mah atuh. Temal Bu Suji deui. Atuh upami kitu mah simkuring lakung isin Ibu. Cek Ahmad. Karek rek cenghap Bu Suji rek ngomong deui, gura giru dipotong ku Mama Kabul. Keun wae Ibuna, bari nage meh sehat di kebon mah digerakeun. Teu ngalentuk teuing, ngalamun kawas di warung. Pok Mama Kabul. Nya oge ketang. Jung atuh upami kitu mah. Enjing mah ngiring we sareng Mama ka kebon. Cek Bu Suji kawas nu meunang ilham. Mangsa peuting di kamar Bu Suji rejeng Mama Kabul ngabahas Ahmad nu ujug-ujug maksa hayang ka kebon. Aya naon nya amanah? Jang Ahmad teh bat ujug-ujug maksa hayang ka kebon. Taros Bu Haji. Duka teuing, tapi sigana mah aya kakaitanna sareng wanuja nu sok balanya ka warung. Tembal Mama Suji. Antosan we. Gege mencenghul sorangan pami ayana naon mah. Pokna deui. Bu Suji masih keneh rungah-ringah. Panasaran sabenerna aya naon nu kaalaman ku Ahmad. Ngan ku Mama Suji digebah. Tos lah. Urang kula merayu. Kapan isukan gerak kebon atuh. Pok Mama Kabul bari ngagoler. Isukanana Ahmad jeung Mama Kabul init ka kebon. Ibu Suji nunungguan warung. Ngomongna rada nyeritur. Padahal mah hayang nyaho perkara naon nu sabenerna ngaganggu Ahmad. Di kebon Ahmad kalah hulang-hulang. Da teu biasa ka kebon. Boro-boro macul. Manehna mah teu bisa ngaramet-ramet acan. Tungtungna ku Mama Kabul di papatahan. Tapi sababaraha kali manehna bebereketekan da puguh Ahmad karek harita nyepeng gagang pacul. Mangsa rengse maranehna dari yuk di sisi kebon. Panon Ahmad nyawang ka kebon anu ngeplak. Ngalamun mikiran anu jauh di tinu panon. Tapi masih raketna hatena. Padahal mah geus puguh neng engkom teh sulaya. Milih lalaki lian iwal ti kuring. Tapi naha ieu hate teh teu bisa dibangbalerkeun. Inget wae kanu ngaranna Komaria. Gerentos Ahmad na jero hatena. Lamun seug teu era mah ku batur, manehna geus ceurik mangsa harita teh mun inget ka engkom. Ka dieu jang urang tuang heula. Cek Mama Kabul bari murak timbal menang nyayogikeun Ibu Suji. Tadina Ahmad rek nolak, tapi beuteungna mah kukurubukan. Barang Ahmad teu bisa eureun. Asa karek manehna ngarasa nikmat tuang tisaprak datang ka eta dusun. Camuil teu karasa timbal nu ngajelepeng teh beak. Nya ningan. Teu salah mamangi dina ujang milu ka kebon teh. Pok Mama Kabul bari ngabeureukeut. Teu lepat deui ama. Temal Ahmad bari nyerenge. Hate Ahmad asa rada lenglang.
Di pikiran deui mah di lamunan terus ge kalah Ahmad nu rugi. Neng engkom mah buat teuing geus bungah reujeng salakina. Asa teu kudu Ahmad ngarusak awak jeung hate sorangan mikiran awewe nu sulaya. Sanajan emang geulisna engkom moal aya nu bisa nandingan, boh raraina, boh awakna nu lenjang, tapi naon hartina ari Ahmad teu bisa miboga mah. Keun ayeuna mah aing rek hirup keur awak kuring sorangan. Dina wancana engke urang tempokeun ka engkom. Nu ngaranna Ahmad bisa hirup senang sanajan teu jeung manehna. Gentas Ahmad na jero hate pinuh ku tekad. Tapi Ahmad teu bisa terus-terusan cicing diteun Mama Kabul. Ahmad inget ka ibuna sorangan. Pasti anjeunna dedeupeun. Anakna leungit eueuh kabar. Kala lamun balik ka lembur kumaha lamun aing diarah-arah deui. Sakituna masih keneh untung seseket bedog teu kenal awak kuring. Lamun seug harita kuring kabacok samemeh teu gebrus. Geus pasti si Ahmad ieu teh tinggal ngaran. Ceuk Ahmad sirahna geus asa kolang deui. Aing kudu neang akal samemeh balik ka lembur. Teteg Ahmad na jero hatena. Barang red ka Mama Kabul manehna rada ngarenjang. Mama Kabul keur ngilikan bari nyerengeh. Jang, ayana naon mah bari ibadah me ka ama geura. Tong nganggap batur ka ama. Jang Ahmad ge meureun geus apal, ama tos nganggap anak ka ujang teh. Pok Mama Kabul bari nepakan punuk Ahmad. Ahmad nyerengeh. Sumuhun ama hatur nuhun katampi pisan ku Ahmad. Temal Ahmad. Manehna lain teu hayang ngobrolkeun ka pusing ka Mama Kabul, tapi asa arera mendarkeun sagala kasusahna. Padahal manehna geus loba nyusahkeun ka Mama Kabul sareng besuji. Keun we, urang pikiran sorangan. Pokna Ahmadna jero hate. Mitra kaum dangu sadaya sakitu wae salajengna ieu carios lalampahan Ahmadnya nuju naon namina teh nyumput atuh napi kumaha nya di bumi Mama Kabul. Panginten sakitunya urang insyaallah urang lajengkeun deui di seri anu ka-7 insyaallah enjing atanapi sababaraha dinten kapayun kumargi pribados sambil nungguan skripna atanapi naskahna ieu teh nya nuju didamel ngadadak ieu teh mitra. Ieu teh supados tadi teh nya supados aya tamatna sareng teu ngabuntut bangkong kitu. Pastina oge sakali deui ieu teh teu sakedi oge ieu teh tribut ka pangarsa Entang Sumarna salaku pengarang aslina ieu di Arahpati. Ieu mah ngalajengkeun wae. Atur nuhun oge ka teh Siti Nur nu parantos ngadamelkeun ieu carios sareng ka mitra Sukani Sedi Sadayana hapunten bilih kirang nyugemakeun boh tinu cara pribados ngadongengkeunana boh tina jalan ceritana hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan alit agengna tiasa janten ieu dongeng teh janten panglipur kalbu pangbaberah ka manah mitra Sukaseni Sadayana kitu nya. Insyaallah urang enjing urang lajengkeun sakitu wae nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.